Wal syukurillah kalian hormat irodat Allah subhanahu wa ta'ala kalian pitulung jeung kalian hormat. Amin ya rabbal Urang alamin. sadaya tiasa dipungkeun tepangkeun rara dina raraga ngadahurkeun deui Siti Aisyah sareng Laras. Mohon laras. asa kusana satacana ya sawet panganten di kabupaten Kampung Tipayung urang doakeun heula ieu panganten urang sadayana kabupaten dina rumah tanggana cing sakinah mawadah warohmah mugi dilungsuran rezeki lahir si batin ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bekaleun hirup di dunia sareng di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mangga supados nyangkolong kana waktos urang kabupaten. Mangga gelis kaset udah matuin ku hidayah. Meg kawan lawer. Kembang soja ibu hidup teh anyar pangcen nuwun tepung rahayu nikuan ciumusan Laras. katahare bikin dita Wow. kepala rahayu anggoni muda tujuh ibu sareng rama amanat kelurah ini minangka nama materna Sababa. kudu apa karena ngamudina masih ada dong oleh ngaperahu racun kalian pikir merokok kapakiran di pala rahayu nggoning udah tujuh ibu sareng rama amanat kanu rahim minangka nama makarna Sababa. ibu sareng rama rek mere pepeli kahidup dededua Laras naik. Hiru-hiru sauyung bisik teka pipit rizki bisik teka ala bagja kacai cing jadi santri kadara cing getasa Say aman. ketika puput yuswa Duduh gelis. dikawin ayah nabi sang hidup nuturkan caroge ibu sarang
Mungkin dewe uyut. gagal Leres. Dangding haliring teh. Pertama beak memo. Naik mulutnya. Di Tisar Pasir. Dulur-dulur hidup ketutrun yang masih bisa rumawatna masih bisa rumah Kiri gak jangan. Tapi kan nih, kebiasaannya beri makan dangding tenang. cing mau kakak sona cing dari cing sanubari cing apa cing jati kikis tulis tiang ini kerasana di maha suci Buki garing kita suatu. dan arti warni ngesucikan ucapan Leres. Jika akhlak nu mulia tuturkeun pidawuh Rasul gelar nabi akhir zaman hirup urip nanti Gusti wiwitan anu sahiji ya Rabbul jati diri nu hakiki tetes tulis tiang wede cing tumukang suci cing tumuk kamaha suci papaya laratana pribadi sujud syukur ka ilahi Eli sarere ngadoh amin ya robbal alamin dengan mugi Gusti nanta Awur ngurang panganten. Awur ngawurkeun beaskeun duit. Awur ngawurkeun kanya sepuh. Awur ngawurkeun keur kabagjaan. Awur ngawurana batur salembur. Awur ngawurkeun keur kabagjaan. Itu jang jarak jauh. Kumaha teh ya kan nih?